Kangjeng Rama Paman Arjuna putra panjenengan Gatot Kaca Moal Padebaha paman sak maha kapalai Kangjeng Rama Paman maksad palai garwaan deui mangga paman putra panjenengan parantos dugi kata papates kancana wungu bade dilamar ku putra panjenengan mudah-mudahan Dewi Mayang Asih deh nampi kana panglamar ti Kangjeng Rama Paman Dipati. Paman, mudah-mudahan putra panjenengan tiasa ngaboyong eta Dewi Mayang Asih dipika cinta ku jalira. Mudah-mudahan sing engal-engal kapimilik eta Dewi Mayang Asih ku jalira paman. Upami leres Kangjeng Rama Paman maksad garwaan deui ieu teh kalawan aya restu ti bibis dikanding di Bibi Sumatra. Mudah-mudahan paman. Putra panjenengan bade marluruh paman. Kabojong ka Purwakarta bengong napa nyipta neangan mah neangan pujaan rasa Bapak Hajat ari ngahaturkeun ieu lagu tepang sono patepang di papanggungan Ibu Hajat anu bagus patepang di papanggungan panggung wayang golek Bapak Hajat Ibu Hajat ari ngahaturkeun ieu lagu tepang sono tiap di saparakan ca Bapak Hajat nyanggakeun kawilujengan iya lagu tepang sono Bapak Hajat di parapatan celeng ari ngahaturkeun ieu lagu tepang sono Ibu Hajat kapayun Ibu Hajat heula sakedar tepang sono dihaturkeun kanggo Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat kapayun heula disarengan kumurang kalih sunat kapayun heula sakedar Ibu Hajat anu bageus kapayun heula sakedar ieu lagu tepang sono kanggo Ibu Hajat anu bager Ibu Hajat anu bager kapayunan ari anu mana kapayun heula sakedap Ibu Hajat sareng cepregi kapayunan Ibu Hajat heula sakedap ieu lagu tepang sono Ibu Hajat patepang di parapatan ari ngahaturkeun ieu lagu tepang sono Ibu Hajat tangtos kalepatan Ibu Hajat
sareng cepregi anu mana hatur nuhun ngaliwai ka Abah Wirya kapayunan ngahaturkeun ieu lagu tepang sono Abah Wirya anu bageus Abah Wirya kapayun heula sakedah Abah Wirya anu bageus kapayunan disarengan ku Ibu Nung Nurjaya kapayun heula Abah Wirya sareng Ibu Nunung anu bageur kapayunan Ibu Nunung anu bageur kapayunan Ibu Nunung anu bageur kapayun heula sakedap etang-etang pakaulan Ibu Nunung anu bageur kapayunan ari ngahaturkeun ieu lagu tepang sono Ibu Nunung kapayun rasa kedap Ibu Nunung anu bageur kapayunan Ibu Nunung ari anu mana kapayun rasa kedap Ibu Nunung anu bageur anu mana disarengan ku Bapak Sail anu bageur kapayun rasa kedap Bapak Sail Usro anu bageur kapayun heula sakedah ieu lagu tepang sono dihaturkeun kanggo Bapak Sail anu bageur kapayun heula sakedah Bapak Sail disarengan ku Bapak Arifin kapayun heula sakedah Bapak Sail anu bageur Bapak Sail hatur nuhun Bapak Sail hatur nuhun ngali deui nepangan Bapak Arifin anu mana Bapak Arifin anu bageur kapayunan dihaturkeun kanggo Bapak Arifin kapayun heula sakedah Bapak Arifin anu bageur kapayun heula sakedah Bapak Arifin kapayun heula sakedah Bapak Arifin anu bageur Bapak Arifin hatur nuhun ngali deui nepangan Bapak Misja anu bageur kapayun heula sakedah Bapak Misja anu bageur kapayun heula sakedah Bapak Misja deui kapayun heula sakedah disarengan ku Bapak Wawan Tasmita kapayunan dihaturkeun kanggo Bapak Misja anu mana Bapak Misja sareng Bapak Wawan kapayunan Bapak Misja kapayun heula sakedap disarengan ku Bapak Wawan anu bageur kapayunan Bapak Misja sareng Bapak Wawan dihaturanan kapayun etang pakaulan Bapak Misja anu mana ieu lagu tepang sono Bapak Misja anu bageur Bapak Misja kapayun heula sakedah ngahaturkeun ieu lagu tepang sono kanggo Bapak Misja anu bageur kapayun heula sakedah
ngaturkeun tepang sono kanggo ka Bapak Suta anu mama iya lagu tepang sono Bapak Suta nyangakeun iya laguna Bapak Suta anu bageun iya lagu tepang sono kasangakeun kanggo ka Bapak Wawan Kasmita anu bageun Bapak Wawan Kasmita anu nyangakeun ieu laguna kanggo ka Bapak Wawan Kasmita anu bageun apa Wawan Kasmita Salamosono apa Wawan Kasmita anu bageun nyangakeun patepang sono kanggo ka Bapak Camat Leuwi Munding anu bageun apa Camat Leuwi Munding sono lama apa Camat Leuwi Munding kalimat saking apa Camat Leuwi Munding iya lagu apa Camat Leuwi Munding anu bageun anu mama kapayunan Bapak Camat Leuwi Munding anu hemat kapayunan apa Camat Leuwi Munding iya lagu patepang sono diserengan Bapak Kapten Didin nyangakeun mah nyangakeun salam ka sono Iri katasan Gatot Kaca Wiyang Iri katasan Gatot Kaca Wiyang mana keriasan nata matu geget elit si mamulih lawan Raden Gatot Kaca anu kenging pancen ti panengah Panawa Arjuna wireh Raden Gatot Kaca kedah ngalamar ka Dewi Mayang Asih urang padepokan Kancanawu lami-lami nganti kemekatan kedaling lisan Raden Gatot Kaca Kangjeng Rama Paman Arjuna putra pajenengan parantos dugi kata papatos ipadepokan Kancanawu dina dinten ieu mudah-mudahan kaboyong eta Dewi Mayang Asih anu dipihara ku Kangjeng Rama Paman Paman nyuhunkeun pidoana putra panjenengan bade alma
Samununa Raden Gatot Kaca Kocapawon teuning ieu Semar Sapala Putra. Dina waktos ayeuna ge Semar ge sami kaedanan ku Dewi Mayang Asih. Kalawan parantos kenging restu ti Dewi Setyaragen. Kalawan nyuhunkeun dijajab ku pala putrana bade ngalamar ka Dewi Mayang Asih. Sumara-sumara tikanggangan Semar Sapala Putra. Kamana si Epot ya? Ya. Geuleuh ti aing boga bapa. Geus kolot lain eling kalakah hayang kawin deui. Halo, boga bapa teh bagere pakokolot euy. Paingan aya laguna bagere pakokolot. Kurang nama dewek dan nempo bapa teh aing geuleuh heueuh aing kitu teh mana burung balung bodoge-loge kolot sorangan. Maka jeung hayang kawin minta diantar ka dewek lah. Pantasna ge dewek nu kawin deui mah. Teu eta we ku dewek mah diambil hikmahna we geuning aya naon ieu di belakang ieu teh bapak teh. Eta emak sabarna emak euy. Bapak minta widi dek kawin deui teh sugan amak kalakah jing cenah paku mah didoakeun. Wah, istri salehah emak deui. Calon surga lalawara teuing awewe ngawidian ka salakina tita kawin deui mah uluh surga Firdaus bagian deui. Kawat pengajikan dewe dewek pangijing awet teh bakat teuweut geuning. Lain ngajulungkeun kalakah malerukeun asma kana beungeut aing. Heeh, aya teh mah dewek nu maksa. Ya. Alhamdulillah dina wengi ieu tepang deui sareng sobat-sobat akang. Surupana. Laut Kidul. Kabeh pada katingali ngemat Paul kawas dina gambar. Laut nama teka tingali gerak-geraknya bapak maman bapak hajat anu bager ngarah dicecep aing teh ngan ukur lebah-lebahna semu biru ngebelekuk ari red kapali kulon Jakarta ngarunggunuh kawas nu ngajakan Bali mek bae Bapak Sail akang kapiuhan cilek segede gilining udah penek dileg-leg muning. Ya. Alhamdulillah tepang deui sareng urang dieu. Dina Raga Walimatul Hitan putrana pangarsana Bapak Maman rawuh Ibu Eti. Atuh incuna Abah iya. Dina wengi ieu akang kagiliran kedah mancen tugas ngahibur ieu urang kali hutan. Sareng para ulama sadayana kume sabudeureun desa Karangasem nyaosan ka sadaya wargi-wargi akang atuh Bapak koordinator pangarsana Bapak Sail Usra. Aduh teh anjing keneh kusak-kusuk anjeunna. Atuh ketua BPD Bapak Irin Sambas Hariri SPD. Atuh Bapak LPM Bapak Rasta MMPD sareng pangarsana Bapak Haji Jamil SPD. Bapak DKM Bapak Irin, Bapak Juhri, Bapak Haji Soleh SPD, Bapak Haji Dadang ahli Kiro. Teu hilap atuh nyaeta relawan
PM pangarsana Bapak Ustadz Jalil sareng Bapak Haji Jamil Kang Ono sareng Kang Harto halala diri sadayana teu hilap patuka Ibu Hajah Eti Yati Matus Solihah sareng Ibu Hajah Mae anu sae suwantena wah sinen euy mudah-mudahan dina wengi ieu ngiring dedal nu aya ka kurang kalihitan atuh pangarsana Bapak Suklan sesepuh sareng Bapak Haji Dadang atuh teu hilap Mama Lebe Ilham anu multifungsi wah anjeun namanya Lebe ongkoh upami aya nu bade hiburan teh upami pesen kasenian teh ka anjeunna ngabilujengkeun ka sadayana ya ai Bapak Hajat teh acan kulem kitu wes ai kasinen nyecep ai kadaweh teh mah asa kajida deui parantos aya gerentes ka simkuring cing cenah pangkang cepot ngiring bingah ka punana hoyong dipangkaulkeun ku Kang Cepot hoyong dipangarengkenekeun cenah sakedap mah ya teu hilap atuh ka Bapak Kubu Bapak Wawan Arif Gunawan sareng Bapak Kubu Mantan tapi Bapak Kubu Hormat Bapak pangarsana Bapak Hidayat Rahmat duh eta mah teu waleh sasarengan wae kaditu we moal aya lir ibarat kemang sareng seungitna teh lir ibarat gula sareng amisna lir ibarat pinang dibelah dua gini kitu ngarasana geus tuning sauyunane lah geus aya garentes ti Bapak Hajat amun Kang Cepot joget cenah abdi bade nyecep nuhun cenah cenah nya mung hapunten ka Bapak Hajat upami nyecep omat tong di amplopan ngarah ka temong da zaman transparan ayeuna mah sawios da ai pakaulan mah teu dibanderol nya Bapak Hajat bade nyecep 200.000 nuhun cenah Bapak Hajat bade nyecep 5.000 rupiah wios ai teu boga ka era mah jaipongan teu hilap atuh kapundulur ya Bapak Kapten Didin Bapak Dan Ramil Kacamatan Dawuan sepuh akang teh nuhun menurut lagu kakang cenah hoyong lagu di kantun tugas eune ke urang galinengkeun nya aya keneh Bapak Kapten Didin aya alhamdulillah geus udah kodok kadek nyecep kadaweh euy wartoskeun ka Kapten Didin tong di amplopan gitu atuh Abah Wirya Ibu Nunung Nurjaya Bapak tihilap ke Bapak Syail Usro nya ngabrujengkeun selaku koordinator dina wengi ieu syar dina laguna hiber deui kaul ka urang kaneusna dihaturanna linggih ka Bapak Hajat Ibu Hajat nepangkeun sareng akang saparakanca Bapak Syail aya kitu haturan ka Bapak Syail selaku koordinator pangarsana Bapak Camat aya keneh oh parantos mulih aya tamu cenah nuhun wios sor Pak Hajat Bapak Maman kapayun nepangkeun aya Bapak Maman aya kitu teu acan kulem lah aduh ai loba dulur teh euy alhamdulillah Bapak Kubu aya keneh Bapak Arif Gunawan sor kapayun rata-rata sor wilujeng ngareng kenek atuh pasang aya beja harewos Bapak Hajat beja beja cipta ibadah deui Bapak Hajat
walah hiji cenah 2 3 4 alah nuhun Ridho Pak Hajat Ridho duh tamihan deui Ridho mah euy awal yang baik 200.000 cenah euy supaya jejeg kadu 500 teh kurang 300.000 deui pangaresna Bapak Arif Gunawan sor pakubu ka payuna sor lajeng sedaka boga deui bapakku sembahan pawana masan hibere deui bapakku anu bageu hibere tenang alhamdulillah main-main dah dewek teh boga si tangan geledek keju nuhun pakubu mudah-mudahan sing ngengal kagentos anu langkung ti dieu atuh kanu teu acanya Bapak Sail aya Bapak Sail Usro aya asa pamohalan ka dewek teh nyecep nya sida wala sina kaul ari mah beja Bapak Sail karewos beja di taman aya Bapak Sail supados dirata-rata gitu kalalibara deui Pak Sail kokopoma kokopuki pertenangan obat ari mah beca Bapak Sail deui karemos beja di taman mana Bapak Sail teh teu ayanya nuju kudak tuh geuning ujang ngagede kamu hidup tepuk tangan untuk Bapak Sail hebat meni gagah kieu boga kolot teh mun dina wayang mah kresna maneh teh udah hideung aduh ngawilujengkeun tepang ulan alhamdulillah aduh rata-rata siga nama ye hiji 2 20 30 40 50 60 60 70 100 kabehanana bro 200.000 nuhun tepuk tangan nuhun pangarsa mudah-mudahan sing enggal kagentosan deui masihan topi ka UU teh sareng baju batik nuhun mugi-mugi sing enggal kagentosan deui hiji 2 3 4 200 tambah 250 kurang 450 supaya jengkan 1 juta kurang 550 deui nuhun ya sepuh akang Bapak Kapten Bapak dan Ramil pangaresana Bapak Kapten Didin aya si hobi mancing cenah bisi Kang urek mancing ka dieu ulin boga jejer sendiri itu nuhun aya kitu aya pangaresana Bapak Kapten Didin jo ngagede ge teu boga kuda kodok duh ai manggung di loba dulur teh kieu teu susah barang dahar heuda kuring teh boga anak keur beudeunya kemang buruan sidika geuning mun kuring balikna beuh teh megat di lawang panto euy Bapak wih manggung turun teh tina mobil jol gorowok ke budak teh nanya Bapak mulih manggung ti mana tah geuning aduh nuhun Bapak Kapten Didin 500 kurang 500 deui jang
budak teh turun tina mobil teh nanya ka kuring, "Bapak utus wih manggung di mana?" Cing teh bangsul mulih mulih manggung bangsul manggung ti ditu ti Karangasem ti Bapak Maman. Sareng ti Ibu Eti Sumiati. Di pasihan naon cenah ku Ibu Eti Sumiati. Ai Kang Wawan Casmita aya gitu. Aya keneh Bapak Wawan Casmita. Aya cenah alah hebat namahan jadi 1 juta teh ya. Kaul heula ah dihaturanan ka Bapak Wawan Casmita. Syar. Ai, teu acan aduh 50.000 ridho pangarsa. Tamihan deui ridho mah. 550 cenah. Panasaran Bu Hajat can ka dieu wae. Moal hade disusul mah kitu ka imahna. Tapi diwakilan ku Bapak Maman, Bapak Hajat. Bapak Arifin bade nyecepnya. Aya Bapak Arifin. Aya pangarsana Bapak Haji Hamdan aya keneh. Bade nyecep Pak Haji Hamdan oge. Syar. Boga deui Pak Haji Hamdan. Aya Pak Haji Hamdan. Bahan ti paweunang. Haturan ka Bapak Haji Hamdan. Syar. Ngiber deui Bapak Haji Hamdan. Weh. Kukup. Ngiber tenang. Saya beca harewos beca hitam. Oba. Ngiber deui Pak Haji Hamdan. Tu geni. Hiber tenang. Alhamdulillah. 10. Nuhun 10. 20. Alhamdulillah. 40. Nah kagok jang. Nuhun Pak Haji nuhun. Mudah-mudahan sing engal kagentosan deui. Kagok ngitung jadi 580 atau gimana. Alah. Bapak Arifin sepanos kapayun. Tinggal Bapak Arifin ngagedik tepuk moal teh 200.000 juga namanya. Alhamdulillah damang juragan. Alhamdulillah duh 50.000 euy katampi genep 140 cenah. Ya kagok aya 40 nya. Mun aya nu ngajejegan 10.000 we ngalah jejegnya. Ibu Nunung Nurjaya aya keneh gitu. Sor ahli waris ai abah iya aya gitu eyang namurang kali sunat. Aya. Teu acan kulem abah iya. Halo. Ti akina budak sunatan moal teu burung keur sepuh teh teh gagah deuleu. Reng kaul abah iya dek nyecep reng. Oke.
sok kencang anjing tukang kenangna gancang teuing anjing teh sentimen anjing teh naon cenah si gareng teh teh yai rek kelanan urang rawatan heula ieu panyecepna bilih ka tebak angin rag-rag deui ka payun cilaka hayo ke dicecepkeun deui sakinten ka payun ieu ka ucing kieu rek mun areng ngigel dina hate bari ngalagu naon nu dihalangkeun ku juru kawih ku areng turutan supaya areng apal kana wirahma di mana waktuna ngagoongkeun di mana waktuna urang ngabelakukeun isin ku bapak kades bapak kades mantan bapak kubu hormat aya bapak kubu hormat pasti aya setiap aya bapak kadesna pasti aya bapak kubu hormat ada sauyunan hiji dua tilu opat dengekeun aleh kalale deui areng kokopo ke baratanangan di dua tilu opat ari mama beca harewos meja di taman anjing enakeun euy tah aya nangigana tuh gibegeun awakna ngalongok ka katuku hiji dua gibegeun tak-takna maju ka hareup betot deui ka tukang maju deui ka hareup betot deui ka tukang gibegeun awakna lempang dua kali tuh sok begeun beheungna anjing enakeun euy sok turutan alhamdulillah eta duh coba dadek nyecep nu dieu haremos meja di taman mama beja haremos meja di taman anjing dengekeun wirahma atuh ari mama beja haremos beja di taman surah atuh walaupun nu bener pek ku heyot oge peok itu penting bener belum terlagamna atuh kana uncuing atuh awas hiji dua tilu kibegeun iya ngalongok ka katuku hiji dua kibegeun tak-tak nareng bagus maju ka hareup betot deui ka tukang maju deui ka hareup betot deui ka tukang kibegeun awakna lempang dua kali sok kibegeun kalakah morosotkeun calana isin sia ku bapak haji waduh anjing calana morosot karena urang teu make kolor bujur ka tembong anjing teh gelo isin ku bapak Haji Hamdan disangkana areng nyontoan teleres margi
pan teu kengeng urang teh aya undang-undangna anti pornografi sareng porno pada diangsodkeun heula sinjangna morosot deui pamajikan teu ngawidian urang joget kita dikeuman kurenso kalah dikeuman ku minyak tanah atuh karetna jadi bekah geus bekah dipake ge logor wae geus logor pan dikeuman ku jajamu anger logor eling-eling murang kalih Ibu Nunung kedah apik rajeng berseka apik yang berseka ulah kodok kapangangok suek kancang kaputar kotor gewat sisihkan kanu buruk masing butuh kanu anyar gancang gadekeun masing lebar di palih mana nu aya zaman pada nyeusuhan heula Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du siga ustad aing padahal garong aing ya dina wengi ieu akan bungah anu taya papadana tepang deui sareng para sesepuh di dieu nyaosanana pangarsana Bapa Maman salaku nu kagungan maksad anu di koordinatoran ku pangarsana Bapa Sail Usra udah ingat dengan Usra teh ingat kasih unyil ingat Sro unyil alhamdulillah anjeunna cukah cikih ya kaditu kadieu nyaeta dina raraga Walimatul Hitan putrana pangarsana Bapa Maman diteuk tungtung siritna nyaeta tungtung sirik pidik ireun panas teh jailkan aya dudu pak burung pak uju beria takaburna dina dinten kamari parantos dengse disalametkeun lebet nyaeta diislamkeun dibalekeun imurang kali teh mudah-mudahan sareng sena dihibur ku urang sing janten murang kalih anu soleh guna ka nagara bangsa tumut ka ibu ramana wawuh jeung sasamana berehan ka papadana sing parag rizqina sing ditebihkeun tina balaina sing aya dina ginanya kawilujengan kalawan pokok utami ieu murang kalihitan teh sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin alhamdulillah akang dina wengi ieu kagunturan madu karagragan menyan bodas atuh diwuwuhan ku Bapak Kapten Didin sesepuh nuhun Bapak dan Ramil Kacamatan Daguan teu hilap atuh Bapak Kades Bapak Arif Gunawan sareng Bapak Kades hormat mudah-mudahan nyaeta ku sumping dan sarumpingna aranjeunna ieu sing janten barokah kangge murang kalih nu disunatan amin ya kaul dai aya gerentos di pangarsana Bapak Syail cing cenah Kang Cepot mental lagu sisiniran tapi hayang duet jeung Ibu Sinen apa sing duet ngalagu berdua lamun tiluan trio lamun opat catur lamun lima nyaeta rampak sekar lamun hiji solo lamun tu 10 kaditu kur titit lamun keur nungguan apel teh neng iis dina lawang panto mangkat kuring bari ngahaliring geuning
Surupan rumah tangga jeung manehna geus teu kahitung lilana bapa hajat anu bageur kada dicecep deui ieu di bujangan nepi ka beak bujang maksudnya jeung parawan nepi geus kareuayan ari kolor tetep pageuh jodoh tetep pageuh tapi ngan pakucrut bae teu kaop saresa kedeung manehna sok hayang deui tengah puting kuring ngising jemplang-jempling maksudnya baheula no geus laksana kawin jeung sinen meunang 2 bulan kada aing eueuh nabeuh teu ngawayang-ngawayang da geus lain rumah tangga jeung mana geus eueuh indah kan biasana mah rumah tangga jeung manehna wah geus eueuh duitan mah kitu we geuning rumah tangga jeung si setan laas cintana teh rata-rata sinen mah ada uang abang sayang gak ada uang abang ditendang matre sinen mah mun salaki gede usaha ngahargaan ka salaki ge nyebut ge papa apih bebem lamun salaki ditajong teh bledug ditajong aduh pak kade atuh eubis sinen dah sinen batur ai sinen ieu mah balalagur no ai keur eueuh duitan mah dewek ditajong ge duh lain perhatian kalkah ngolotot neuleuh atuh mata teh eta mah dewek hiji waktu aya malam Jumaah sideukeun dewek teh jeung pamajikan teh 3 minggu teu bebarengan dina hate teh dewek hayang cite puting ieu hayang gatrik jeung pamajikan hayang bulet bukakeun pantot teh pamajikan sare ngarengkol jeung budak 2 digigireun pinakeun budak teh ku dewek teh ka juru temok nu 2 deui nu gede nu rada gede ka juru temok pamajikan teh rada lega beser ka tengahkeun toele pamajikan teh ku dewek mama bangun dong papa pengen no eta malik teh pamajikan ka aing pada aing eueuh duitan najis eueuh duitan gitu nepi ka jual beuli eta jeung pamajikan aing teh kengeng kitu mah pamali mama teh kapan dulang tinane disebut nangge kuluna daek kaladangan salaki di mana wae waktuna baga bagjakeun salaki teh mah pamali lamun nolak ka hayang salaki teh doraka hukumna kitu teh cenah hayang-hayang teh ngapek cenah ku sia korobet teh sorangan geuting da teh kalak kita ngorobet sorangan eta pamajikan keur ngarengkol make daster carang bari jeung meunang ngridit gini laksana teh wah aing keur ngarengkol batak ku aing sukuna teh brat lempengkeun geus lempeng singkapkeun dasterna teh ku aing kaluhur barang disingkapkeun ka tempo bobogaan pamajikan ngabelengeh eta aing leuwas ngagorowok wow keren halah naik aing teh kana beuting pamajikan dia ngagasrok aing kitu dah meunang 200 ungkedan wae ngalueh make jeung disanda make jeung ciricit eta mah pamajikan ka aing sugan aya gerakan hare-hare we kalkah ngalaan kutu trok tapi aing mikir keheulaan aing kudu beunang ku pamajikan katipu tipu deui pamajikan ku aing nah aing mamah mun teu aya perlawanan da isukan ge papa bakal menang pamanjer ti Bapak Syail deui Bapak Syail nyeurehan Bapak dek ngawayang deui di Karang Asem duh menang pamanjer dek meuli dek jajan dek ka ulin ka mall ngadenge mah aing dek menang duit eta pamajikan jual balik ka tukang anu bener Pak isukan papa menang duit si dawala kitu we
Kaul ah. Palih mana cenah? Burukeun ka dieu. Jolong jong kawewe lesat nempok eta ulah diuk nalawang pantok cekolot sok nonton jodoh moal beunang kaol moal arek ditempok sanajan ngolok sok yen sakeleh tempok sok hayangan kenekan nandahan lelekedayat sok hayang rejengan ate masuk seserian lalaki mangkat pirahi sok resep ditamrong istri eta ulah ngagunakeun ekstasi da moal disebut modernisasi ulah arek api-api ulah arek nyeri segala yang dipuji padahal sok nyeri sok hayang pabarengan mari heureuy kokonyakan sok hayang silih cekelat dunya asa nuduwa ade kasih gareng gitu ajojing ieu urang ajojing ieu urang ajojing hayu babarengan rempujuk kungsa uyunan aduh mana tahan jangan pegang dulu jangan cium dulu karena baru saja kita berkenalan sang bango sang bango beli pisang goreng legang kangkung madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu aku tak tahu tukang tahu mana yang tukang wayang jeng nong lagu teh loba sih lain menimatat kitu ai tamat henteu sih teh maka jeung awal tukang wayang jek nong ya ai ngalagu mah hiji tamatkeun hiji model kieu geuning aya ibu cek ibu Ica Tresnawati mun areng resep musik dangdut bila memandang langit jangan lupa bumi bila mencari duit jangan lupa istri oh sayang kakanang hayam hayu tah goblok sama teteh kapan lagu eta mah aya alokan eta balina ge lain dina dangdut mah lain alok backing vokal lain kakanang hayam balina ge kakana sayang aduh kakana sayang kakanda hayang sok iya aya tamu kah aya saja Pak aya tamu deh Pak kade hati-hati jang Pak aya tamu tinggal saha biasa kasaranok jeung urang di jalan kieu kade hati-hati jang ulah kaget ngamuing saha nya tendangnya makalah Gusti eta sihung meni kitu jelema nu beungeutna beureum kieu mah moal teu jahat cigana mah bisa jadi
di mana-mana ge nu jelema nu beungeutna beureum jelema dolim jelema hawak jelema biadab jelema gemul teh nu beungeutna beureum di mana-mana ge bisa jadi setiap jelema nu beungeutna beureum teh jelema sombong tara salat di dunyana oge pokokna mah jelema panghawak-hawakna we jelema dolim jelema sombong pokokna mah jelema geus we sidorakan nungtut nu beungeutna beureum teh bisa jadi da di mana-mana ge nu beungeutna beureum teh jelema jahat bangsat tan sok mau ceng-celengan adina teh nu beungeutna beureum teh Aisyah teh ka saha goblok teh sadar ya kana ceng-celengan kitu mah ka aing yang beureun oh iya aya makhluk-makhluk planet di wadia balad kadi aya manusia araraneh di Gusti laksana pada ngaliwat teh nah itu manggih bawang beureumna meni gede gitu nyebut bawang beureum ka aing teh ngada mal samal nangge meni gampil itu aya jahena meni panjang ka aing kana jahe mah